siar, balang siar. Hoyong itu nah hoyong. Balang siar. Ma, ma tepenak sabaraha tahun mahnya? Kumaha sehat mah? Alhamdulillah. Ti heula mah ka dieu teh basa nyepitan kitu nya. Nya nyepitan si jago lah. Kumaha enak mah? Sehat alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masakan masih sama mah? Nya sama. Nya sama alhamdulillah. Sama mah cabe ti. Kade tong dikurangan bumbuna nya, kedas iga kapungkur gitu tah mah. Oh, gitu. Jadi mah urang biasa mah urang canggih gardeui nya siga kapungkur. Jadi anu nikah teh sahana yeuh mah? Sahana mah anu nikah teh. Oh alo. Sahana mina mah? Oh putri jeung putra muridnya. Pemegetna. Mari di akadana mah cenah atos kemarinya mah. Nya ta mah ieu salaku sepuh we nya. Salaku sepuh ka nya anggap we putri we nya, nya ka putra we gitulah. Mangga pidoana mah wejanganana kanggo putri sareng saha pamegetna teh? Andri. Nah sok mah ngadoa kade mah tapi hijinya tong yasin panjang teuing mah doana. Tong yasin kulhu mangga mah. Jadi kita jadi anu tinggal ke kamera. Jadi ieu seumur hidupnya di YouTube-na aya. Jadi nu hajat teh saha ieu teh? Bu nenek sareng Mang Pasaya. Sahana Bu payunan sekedik atuh Bu? Uanya. Oh uananya. Oh kakaknya. Nah manawi atuh doana lah ti uwana nya kanggo putri sareng Ari. Da cenah mah kamari atos di akadanana nya. Mangga doana mah. Mudah-mudahan putri sama adik-adik ya. Mudah-mudahan putri sama Ari mohon bahagia. Amin. Enten keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Atau sakitu moal di langkungan. Hatur nuhun watosna. Nah, di sini ada keluarga besarnya. Alhamdulillah. Nah, ini juga ada yang lagi dede bayi. Dede bayi ya. Dede bayi. Ada dede bayi ya. Ada dede udah bayi. Ada dede udah bayi. Bayi udah dede. Bayi udah dede. Halo. Tepat berada di kediamannya Bapak Hajat, Bapak Cahyanya. Bapak Cahya, nah kebetulan ini ada Ibu Ibu besarnya. Nah, Ibu wilujeng enjing, Bu. Wilujeng enjing. Nah, Ibu teh ibu jahatnya nya. paling jahatnya di hari ini. Di hari ini paling jahatnya. Nah, Ibu kumaha ieu harapanana nya? Kanggo dinten ayeuna boh kanggo putrana putri sareng Ari gitunya. Andri. Tadi sana nyebat Ari sok di dapur. Andre, nah kamari cenah mah atos di akadannya. Ayeuna janten resepsina nya mungkin dari ibu aya amanat kanggo putra-putrina anu bade ngawitan ngarumah tangga. Ih kamera ih meni geger nyeman wae nya. Cicingnya lah. Nah ternyata tadi Ibu Hajat sudah melambaikan tangan. Nah mungkin ini dari si ibu lah. Ibu teh sareng saha Bu? Sareng Ibu Siti. Ibu Siti sahana kan nu Hajat? Wana. Wana nya da tadi teh saur Bapak Hajat cenanya nyarios mah da ieu mah keluarga besar gitu kan. Nah jadinya ti uwana lah boh bade harapan anak gitunya boh kanu hajatna anu tos micen gitunya micen nyala da micennya ari hajat mah gitu deui kanggo pangantina mangga diperkenalkeun heula Ya mudah-mudahan pangantena nya selamat ya. Mohon amin. Mohon sing kaget tos handai tos mican apa ya. Ta mohon ta eta nya mohon. Mun cila lancar we sadaya amin. tina. Mohon amin. Dewa nama pangdede. Mohon.
aya nu lebih aya nu langkung ieu deui kanggo panganten pinten amanatna. Soalnya kan ayeuna bade ngawitan ngarumah tangga gitu. Mangga. Mugi sing saterasna pangentannya. Amin. Rumah tanggana. Amin. Teu aya ieu pangentan ada aya wae nya. Aya wae tapi urang mah doa nya ngarepkeun biasa-biasa we atuh ibu meni molotot. Ieu tadi asup tegang. Kumpang dadapi wanang pangentan. Nya. Sing rahmat salamet. Amin mohon eta we nya. Pokona mah doa nu pangsaena we nya. Doa salamet. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menawi itu ti teteh. Aya doana teh kanggo bayi, kanggo panganten. Da itu ibu hajat. Nah, Jadi mah dibakulanya satu dua patah. jadi meureun teteh ibu meureun ibu hajat menyengiringan we meureunnya. Nya da katinggal tadi teh pas dipayuneun kamera meni bareureum. Niruwas abdi ge paur pingsan Mun atuh teteh hatur nuhun nya. Waktosna. Nah, ini ibu hajat yang tidak bertanggung jawab ya. Sembarangan. Tidak dari kemarin itu teh. Oh, dari awal. Iya. Bertanggung jawab pisan. Padahal mah nya eta make up tos sae duh meni lebar. Jadi ya begitulah. Tetehnya tah kitunya mah. Nah, kitu. Jodona sakitu we. Mohon amin. Nya cicing atuh ulah ka mana-mana cicing ari ngobrol. Mohon. Ya, penting mah. Cicing abdi kan Marios. Anu penting mah dinding ayeuna tinggal lancar ya, selamat. Amin. Mohon dadahna kanggo pacahya, dadah. Dadah. Siapnya. Dadah. Ternyata tadi di sini tidak ada, sekarang ada ini grup pedangkakan. Padangkakan. Grup padangkakan. Tapi Nur alhamdulillah ya ti baheula Cima alhamdulillah masih katinggal sehat. Terus iya juga. Nah, jadi nanti kalau masih penasaran bolehlah. Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu saya meliput di sini, tapi alhamdulillah masih keadaan sehat semuanya. Awal ya, tempat awal di mana bapak-bapak lagi mengerjakan aktivitasnya seperti biasa. Jadi kita akan pantau satu-satu. Bapak wilujeng enjing Pak ditepangkeun sareng saha? Sareng Pak Hajat. Sahana Bapak Cahya atau Bapak Hajat? Keluarga. Kakak, adik? Kakak. Oh, kakaknya. Nah, urang singkat we banyak. Siap. Abdi teh nya kaamanatan ku Bapak Cahya nya, Bapak Hajat manawi lah ieu mah aya doana gitunya kanggo pun anak. Amin, amin. Putri sareng Andri nya. Iya. Andre sareng Andre. Nah, mangga Bapak. Alhamdulillah ya murang kali dina dinten ayeuna angkat nikah mah parantosnya tos selamat. Dina dinten ayeuna atuh ieu keluarga hajat cing sehat salamet. Amin. Digampangkeun sagalana cing samet sadayana. Amin. Dina sagala balai. Amin. Mohon. Atau sakitu Pak? Ya, hatur nuhun cekap. Mohon. Menawi Akang sareng saha Kang? Ya, Uwana. Oh, Uwana sami nya. Sami. Mangga Akang pidoana Kang. Cabe mah nuhunkeun mun sakinah mawaddah warahmah lah. Amin. Dipanjangkeun umurna. Mohon. Dipanjangkeun rezekina. Mohon amin. Sareng ieu rezeki nu tos dikaluarkeun. Jeung manfaat jeung kagentosan. Amin. Allahumma amin. Nah, terus hatur nuhun Bapak. Ya, siap. Kami. Nah, ieu Bah. Ya juru masak. Kalem Bah, kalem. Tenang Bah, slow bahnya. Nah, Bah sareng saha Bah? Ngiring doa nawe sing janten
luyu. Amin. Rahayu berkah salamet. Amin. Sadayana. Amin. Muhun. Selamat anu dipidamana oge salamet anu gaduh maksudna. Amin. Jadi abah teh nu masak di dieu nya bahnya. Jadi pokoknya mah bah semangat we bahnya. Muhun nya sareng abah saha? Abah Idi. Abah Idi, nah alhamdulillah Abah Idi nya sehat gitunya lah. Cingnya kaya cing sehat seterusna lahnya. Amin. Jadi nah begitulah dulur. Tadi dari kakaknya jadi ada mungkin dari uwa-uwanya dan sekarang ini dari kakek uwa ini. Bapak Idi teh. Oh akinya. Ini dari akinya ya. Jadi doanya terbaik lah buat kedua mempelai. Begitu juga buat Bapak Cahyanya, Bapak Hajat. Mudah-mudahan cing aya dina karahayuan ya Pak. Amin. Hatur nuhun Pak Idi waktosna mangga dilajengnya. Nah, Bapak Hajat keur kurah kore. Teh. Teteh meni langsung ngabalieur. Biasa-biasa we atuh teh. Meni langsung ngabalieur. Aya naon sih di dieu teh? Kayaknya orang tinggal. Orang tinggal sedap. Aya naon gitu. Oh iya. Oh ya jalminya. Dede karunya eta nangis langsung eureun. Sok deh teraskeun deui nangisna deh. Sayur ka Ceti, sayur sama di dapur. Mana Ceti? Datos teu aya. Sehat, Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha ya perjodohan, Bah? Perjodohan. Wah, kumaha? Bagus. Doana Bah ti Kang Incu. Doana, pidoanya ke Incu sasok. Kumaha, Bah? Langsung penjaga. Alhamdulillah. Heeh, tong panjang teh tong Yasin. Tahun kemari Yasin. Yasin. Entong. Sok ngadoa, Bah. Iya weh. Doa kapal keur awewe. Heeh. Keur panganten. Lain keur awewe. Keur panganten. Sok, Bah. Apa? Teu apalnya teu sawios bahlanya. Yang penting mah Abah cing Amin. sehatnya Bahnya. Amin. Cing sehat. Nah, Akang insisirian wae Akang cing. Kan jadi ka keluarga ka nu hajat teh sahana Kang? Kapiraka ti Putri. Oh nya. Kapiraka berarti kumaha sih? Ya bapana Putri teh Mang Nabi. Bapana Raka sareng Bapak Abi. Oh nya ka hartos mah. Panganten. Nya. Ta ieu sareng saha? Adi. Nya kieu Kang Adinya abdi ditugaskeunnya ku Bapak Hajat, ku Bapak Cahya. Kang ngaliput nya dokumentasinya dinten ayeuna. Ta ieu mah Kang Adi lah salaku rakana kitunya. Mungkin atas nikah tacan Kang? Tacan. Oh tacan nya wios lahnya. Cing engal-engal ieu nya aya jodona lah. Amin. Cicing heula Abah, si Abah mah ditanya gerang. Amin. Nah, jadi Kang doana Kang Putri nya sareng Andre gitu. Sareng Andre. Nah, bangga kumaha Kang? Ulajeng nikah. Mohon Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Amin. Dan lancar rezekinya. Amin. Dan semoga saya cepat Dapat jodoh. Amin. Nah, teteh ibu, hatur nuhun Kang Adi. Siapa? Teteh ibu sareng sahana ya? Pan atas tadi serwana, di mana sewawancara. Di mana sih? Oh, nya di dapurnya. Oh, nya di dapur. Hei, nuju naraon? Udah tadi di situ. Aku nyumput. Di mana udah teh? Di warung itu di dapur. Oh, nya di dapurnya sami. Kami di dapur. Jadi lur ieu aya nu keur ieu nya ngalajangkrik nya rumput. Uaknya dari Cigonewa katanya. Jadi Wak si Wak kabur. Jadi Wak jadi di Cigonewa. Tuh nya. Nah jadi dulur di sini kebetulan ada
saudara-saudaranya termasuk adiknya dari pengantin wanita Fitri ya. Dan ini, nah ini adik yang